Salasep jadi tugas nu mata ulah gagapan Neng Dede badan moyah marakaan mun urang rejajahan tidak sih dong babe wayang ngandung para papa manusa nu kumalandang atuh jajan lampawan to di sorang tang tumoal aya karingerang nekanan paringeraya dunungan tiginahan nan pacuan ulah rek ngarang mun maksud pinanggi gagang nya diri masing cariati masing emut berapet kadeka jojonan teuing salirakeun dadi jari mudut ujang diri bekti lillah bekti mali kaget kun ngirahan ningali kaget kun ngirahan ningali Raden Anterja ningali layon anu sasatna paburantak panangan ditek-tekan sampean oge mastakana unirahangan dika waduh wah biadab jalmi teh ade luas kan sa sumohon teh aya pri kamanusiaan da piraku ari ucing wah atawa maung paling ngarawas beureun dihakan ku tega eta jelema nah teu apa na beragama henteu gitu aduh kateuing eta dugi ka kitu da meureun boga KTP teh teu maehan teh hayang neuleuh dina KTP na agama naon teh sumohon lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos ayo hukum kisos teh kumaha oh lamun urang maehan batur teh pasti bakal anu maehan deui oh kitu geuning cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha
Aya tapi nu teu kapenang. Sanajan nepi ka teu kapange apan wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insuna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katungarahan. Oh, laras. Sieun teh nyaah ka anak incu. Teu kapange ku urang anak insu urang geura bakal aya nu maehan batur. Bakal ketempuhan. Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh soleh, budak teh bener bagur, tapi nah abot aya nu maehan. Boa lamun dipapai mah kaituna nini akina, bapana mun tukang maehan batur. Laras. Nya kanca. Sumohon laras telepat teh ada. Kade sing ati-ati kanca, entong boro maehan jelema, kapan maehan sato oge, ai tina ngewa mah ulah. Janten dosa ulah. Jadi memala kanca. Jadi mamala. Laras. Pada ajal Oh, leletikan teh maehan sireuman dosa. dosa. Ai niat tina ngewa. Saha ieu di luhurna negara naon? Luka teuing atuh di luka. Cikan. Dek ditalungtik. Sae. Raden Antarja emut yen dirina teh menang pansen pikeun milarian rakana. Leres. Ulah boa-boanya Buah-buah kumaha. Sing kumaha? moal kitu nu diteangan ku aing mah. Oh, tapi Teu mungkin. teu mungkin. Putra Gusti Batara Masarole. Tapi kadenge sing galeblik ieu di luhur Leres moal anu main bal mah kitu atawa Persib meunang. atawa meureun anu main keleci meureun Biar ai sing garap luka. atawa keur gara raple. Luka tak ulang. Kuateng Tapi nah gapleh mah da kartu nu dibubeutkeunana mikir beuneur ka dieu. moal anu nutu beas mah kitu. Gaplehna jika nama sagede geribig kartu gaplehna Atawa keur ngali Kentang kentang. tugas prele sagede kalender. sikan koeng dik dipariksa ka luhur aya naon Sae. Aduh. memang di luhurna teh hiji leuweung Doh, leres. anu dina waktu ieu memang aya nu ngajagana Dah. hari ieu tempat teh kareh kabanasapeun ku nagara Trajutisna anu dirajaan ku Prabu Nalaka Suraboma. Ai Prabu Nalaka Suraboma teh hiji raja anu neraskeun mertuana Prabu Nalaka Sura kitu kaayaanna. Ieu para denawa anu nampi pansen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulunu ka ieu tempat. Doh, leres. Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun dipelakan atanapi malawija di ieu tempat. Wah, di pasian cari. Dulur. Kula. Kula. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu. Lumayan mah. Dereh pangsiun urang 5 hektar wae mah di dieu ieu. Urang melak Bagi-bagi ku sadarea urang pelaka naon we dulu. Pelakan itu we kentang bulan. Keur engke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah. Hege. Tapi ulah ngaganggu ka belah tongoh. Hege. Melak nyambung ka Panci Yoyo kita. Sok nu sawareh melak jati, Doh, pelak Albasiah kayaknya. melak albasiah, melak naone kadu picung ku panangka. Ya, lu kira-kira bakal bihasileun. Anu deket ka cai pelak Urang strawberry. tumpang sari jeung palawija anu rada deet di alana. Ya, sampul kacang makanya. Nyimpen barang di petian di sana. Aya naon duna treret kulang. Beungeut aing jiga papatong ya. Jiga papatong besi. Ya, Aisyah bolonton. Da kumaha coba beungetan geus kieu jadina. Ya,
Aitaran juga si Kinoy. Jika anak Mang Syamsa. Ya. Ayo nyupiran teh tara kadeuleu istilahnya. Bosan noy. Beungeut aing jika si Dodi aya papanggih jeung ka Bogoh kieu. Kaget beureun. Alah, Si Dodi keur bawa kucing. ayo lur. Ege ulah. Bawa pacul parang ka dieu de, urang ngababad ieu kirinyuh. Mangga. Lucisit sabadaran. Tapi sepanjang orang kumelar kulak tenggatnya ikhtiar ilmu tungtung dunia siar nuhun perlu disinggar. Jika bobotoh domanya. Ya gitu, ayo domana halus teh. Domana halus teh. Yap kada rumpul heula di dieu. Ya ige mangga. Mangga koprak. Lumatu kurang kasih milari cainu heran lumatu radekar kurang bersatu kabangun Gumelar di pawan belekuk. Kunaon make ngadapan? Ya rurusuhan teuing siang. Ngeunah euy. Ngabelekuk dinu tiris. Odek maneh euy. Ulah lulus. Menang sabaraha hektar ngababad teh jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar. Jatah mah 5 hektar. Asih. 2 hektar deui tah. Wing 1 hektar ah. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi. Kopi. Kopi? Heeh. Sok didinya bonteng atuh. Manya kopi dipelakeun. Nah, sia naon kopi teh? Apaan kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah. Topi. Tamah topi. Topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batur-batur itu mayar teh ka topi, katipu. Katipu. Nah, sia teh. Oh, Katipu beda deui topi. katipu ya, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teh katipu mah tipung. Tipung. Tipung teh mah. Tipung jeung ditutup. Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jagdeg tumpeng teh mah. Ya tidak tipung kana tumpeng sia teh. Bagi jauh tah. Ai tumpeng mah di mana urang HS geuning suku sok ditumpengan ku pamajikan, ditumpangan eta. Ditumpangan. Beli jauh-jauh. Ditumpangkeun ditumpangan. Nah sia teh
ditumpang lain dikenyot beheung dicupang apa nih jauh-jauh cupang lain kapal anu aya anu muih teh gini kolecer capung eta mah oleh helikopter capung eta teh capung mah gini kan di mana urang dek ngagajeleng teh handap ka luhur gleber apa capung ngapung eta mah beleguk ngapung oh eta mah ai ngapung mah lain urang ti beubeut kana gawir ngagebruk teh mah meuli jauh ngapung kana ngagebruk jauh apa ti gulitik kan overacting siapa goblok loba gaya kaleuwih logai sidik Allah ge teu resepkeun ka jelema manusia kaleuwih teh sia udang elah teu kudu nginum hayang lieur mah euy kikituan tuh sarua kokoriringanna tiap distrik menang sabaraha hektar gitu hektar oh da letahna kitu ada pondok sih teman cande ya lengtet sabaranza lagu Sunda sinyur cager mana alhamdulillah itu aku hewan sih tapi itu bisa mereka mana ya nak biasa ke mana oh syukur atuh lain mana apa di eta di arah-arah sugan tidak lempeng seuri bubuhan sama poe ulin aja manehna alah dari mana saha ngaran maneh saha ngaran heeh saha Uut lain Udin siapa tadi teh
Kuken. Lain. Dodi. Lain. Cep Heri. Heri. Gunawan. Heri mah naon? Osok ngaji. Osok pangaosan. Pangaosa. Cep Heri. Assalamualaikum Baheula warahmatullahi wabarakatuh. baheula ge menang juara, Pak. Ah gitu. Ari jadi mana teh lain Heri? Saha? Oh, Ocit. Saha? Oh, goblok tong ngambek atuh. Ocit. Osit. Saha? Sing atuh kumaha sugan aya. Lagu begadang jangan begadang. Oh, Oma, ngaran mana teh Oma? Aduh, si goblok Oma ngaranna. Bae laguna lagu Bapagi. Bener. Kapagi teh tina sok lagu. Urang mana? Mana? Orang Cileunca. Oh. Mana bi teh? Cianjur. Lain. Mana? Cisewu. Cisewu. Lain. Pangalengan. Lain. Cibekok. Naon atuh? Urang Santoso. Sijok lagu aya laguna lamun maneh. Oh aya naon? Halo. Oh, urang Bandung. Bener. Urang Bandung. Bener. Kapagi teh dina lagu. Di mana di Bandung na euy? Lega Bandung teh. Hah? Oh, ujung berung. Aya kolot. Daya kolot. Ranca ekek. Cigereleng. Banyaran. Banjaran. Soreang. Ciwidey. Naon atuh ku lagu? Lagu deui. Borono garing. Oh, Majalaya. Beda Borondong buatan Majalaya. Aduh, ai kahakanan namanya naon? Karesep teh? Kabeki. Tahu. Kupat tahu. Naon bi teh? Baso. Soto. Lain anjing, tong ngambek atuh kieu teh. Naon atuh? Bubur ayam. Bubur ayam, Lain. Naon ti ucing. Ah, kane ku sia najis goblok aing ah. Lain pada ngambek teh. Naon atuh? Heuh lagukeun sok aya laguna. Oh iya, naon? Colenak. Oh, colenak. Alah, ai karesep kukat kukut naon? Manuk naon? Hah? Ekek. Cangkurileung. Naon atuh? Ekek. Ekek. Entok. Manuk kumeno. Tikukur. Lain. Merak. Lain. Hiur kutut. Oh, buek. Oh, anjing. Suara buek mulai gitu anjing. Banyak buat gitu. Katipu deh Pak itu.
Nanaonan teh kos. Cing atuh kenangan aing teh goblok. Sakitu kenang beberebetan ngan teu balik. Uing hayang ngiga teh di kenangan. Ngan teu balik. Sia pugu di kenangan bieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei. Naon? Kenangan heuh. Kapan bieu di kenangan? Eta sangkilang kenang beberebetan teu kadenge. Hah? Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tekang kenang sadua-dua berjalan rempeping bejaan. Bieu teh di kenangan belegok. Sok atuh aya kau. Teu hayang aing barang bere kanu kitu. Sok atuh ngeunakeun kana hate. Cing, kenangan euy. Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun dari kenangan. Mun kita tadi genah kieu deuleu duh. Aduh. Ampun, Kang Dedi Halid. Oh. Ayo. Alah, bilih capek mah atos ah. Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang euy. Teu dikenangan goblok. Saat itu tukang kenang teh ngaranna Berlin. Aduh Udin. Berlin aja. Urang mana teh euy? Banjaran. Waduh jauh atuh Garut mah. Coba. Budak. Halo. Bolot. Musingkeun pisan ieu. Jigana TBC aing bebarengan jeung kieu. Adi beteung sinet. Damang. Sae. Uluh. Teu sabaraha dinten. Nya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah nepi kamu badir tah. Oh, Agama teh teh. agama ulah kudu beunang dina lempeng. Waalaikumsalam kitu sok. Tadi ge pada aji kitu. Waalaikumsalam. His lain haleluya. Waalaikumsalam. Aji. Kita tadi ge kitu goblok. Ye. Di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indallohil Islam. Waduh. Heueuh aing ge nyaho anjing. Inna dina indallohil Islam. Lain inna dina elep lain. Inna dina indallohil Islam. Heueuh anjing aing ge nyaho. Diuk sia diuk. Syukur aya cara lager mah. Sae sadayana oge. Uluh. Naon cenah? Sabaraha dinten? Naon? Diuk goblok. Bapak maneh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus sabaraha poe? Naon Aisyah? Ulu 7 poe kiraon. Karunya atuh maneh jadi budak yatim meureun. Teu paeh haji. Naon panjawatna? Teu paeh liper. Teu paeh aja. Cilaka ieu. Barunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Geus ya anjing. Rumah sakit. Rumah sakit anjing. Lain rumah dinas. Lipernya teu maot anjing. Doakeun atuh mudah-mudahan tuang rama nya cing ditarima iman Islamna heuh urang teh milu bela sungkawa teu maot anjing. Musik geus teh. Teu maot. Hawatos atuh panginten tuang ibu raranaan. Anjing. Keun bae tong dicengceurikan da geus nasib beureun. Heuh labuh ki parah anjing. Doakeun angguran tuang rama mulihna ka jati mula ka sate cing di tempat kiri tempat anu nikmat mugu Allah aji tah gitu amin gitu. Wah beuki parah. Uyuan TBC bebarengan babaturan kitu. TBC aing 3 bulan di bebarengan jeung nu kitu jigana. Denawa samia pada merbayaksa wontening alas wanawasa wontening alas wanawasa
menang seberapa hektarnya dikumpulkan mah Aya 5 meureun. lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababat ieu kiri nyuh teh Ya, kirinya kira-kira nang kerek di pelaka naon ieu teh kopi kopi kadu kadu picung kupa nangka jeruk putuy jamu mede. Ulah dipelakan nya ulah dipelakan kopi anan kakek. Pelakan jamu urang pelakan jarak jarak dah. jarak jauh jarak deket jarak tempuh oh ayo wing mah hayang eta ya Yang naon? hayang melak arben Tah arbet strawberry tah lah. strawberry arben strawberry arben goblok Eta nah strawberry jeung arben beda rada gede strawberry mah. ai strawberry mah hasil ai arben pada gimaca riben mah Sama tari ben. Lu gancang payung pacakan waria. oh ai wing wadek merak eta we nu tereh ka alana melak engko buncis Buncis we kayaknya. Varia belut waria. paria belut heupan urang teh ieu teh nying hareupan pangsiun Ulah lain kakak piceun. ulah aya lengkah kapiceun sadarea kayak di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu Lahan mangpaatkeun. moal jadi kontradisi ka ituna naon ngan urang ge sakelompok urang nu dibere teh Mau aya kecemburuan. kecemburuan sosial ada urang udah pamere oh gitu ada atuh gitu ieu kira-kirana pangsiun teh kira-kira tahun sabaraha urang teh teh ya mudah-mudahan we ai bajana mah cenah tahun gajah jauh-jauh saja pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh kene da keke kumaha pemerintah we urang mah nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunya mah Dia. Aduh kudu dikana rinci kan. Raden Antarja ye kalantang kulinting sapertos jama anu linglung ye tingali aya jelema ka dieu deuleu mana tuh lho Mau apa dalam kol mah gitu. calukan tuh kene kitu daun tuh jelema wah weh satana ih mana we teh aya jami kulan ka dieu sia Duh, aku luka kalau kau nggak dinyata. urang mana teh datang demam datang diratangan demam yang pamulingan rana bener ingkang kata bagia kisila dun apunten we kalau teu linglung bulan linglung leres apruk-aprukan kieu bulan lain eta alus jaketna jiga kulit orai Wah, laras. halusnya jaketnya jiga kulit roai Nya kulit orai, orai lain roai kunyuk ai roai mah teu loba anak reuai Orai, eta mah beda deui. ya sia teh reuai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap heuh teh mah heuai sia teh kabina-bina teuing ai heuai mah beuh geus bodas heuai huis tina heuai kana huis mun di jauh sia teh Wis. ai huis mah dina irung handapeun irung kumis teh mah Kumis. kudu ai beda. kumis mah geuningan sok di dahar tu teh mah tumis tumis mah di mana urang dedeuyeun eta teh tumis pagawean tuman Tuman. lain mun di jararaos teh ngomong teh Kan bau ketumila.
saha ngaran teh Anta Anta oh jang Anta ngaran Allah terusna deui sugan Anta Sutisna kitu Anta wungkus urang mana maneh urang mana jauh kalau teh seberang dari muntas laut kalau teh kokolonangan nya busih ka dieu muntas laut leuweung gunung nai sada lagu boga ka bogo jauh gitu nih muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng halus kalimpu aturanna kuring di Pangalengan manehna kahalangan kedua imah hari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela Bogona tetangga teh halus lagu kaituna teh ulah ceurik teh kitu teh tuluy ulah ceurik tuluy ulah ceurik entong ditagih lain ngejong-jong ditagih oh jadi kapidang dong leres bade tumaros dupi ieu teh tempat ieu teh kareh kabana sapun ku nagara naon seuh ieu nagara Trajutisna beneran daerah urang Rip dupi anu gumanti aji di negara Trajutisna teh saha Sang Nalendra jujuluk Prabu Nalaka Suraboma leres oh nuhun atuh nuhun atuh kaula teh hapunten we teh kaula teh ieu tina naon bisa rek barang hakan heula mah aya tuti mah apaan beak kuing oh siapa karunya beak da tadi ge lebar he atuh da sotik deui disamualkeun kuing itu atuh sesa uing da dibungkusan aya keneh naon dina daun itu bisi rek dahar mah saha rek dahar itu bisi lapareun heuh aya keneh dina bungkus naon hulu itu hulu naon tadi nu diakan teh manuk dagingan tulangna wungkul set bener atuh kumaneh makan manuk bisi lapar-lapar teuing mah nya maksud urang teh rek ka mana atuh wow pada neangan gawe kaula teh neangan gawe leres oh hese zaman ayeuna mah neangan gawe teh nya jalu leres susah kawas-kawas jelema sakolahan maneh ya sakola mah luhur kaula teh tapi neangan gawe teh hese kaitu ka dieu teh pabrik teh kalah aya aksara tiada lowongan boa maneh mah skripsi na menang meuli meureun ya hayang ulah neangan gawe mah sing mikir sorangan sing bisa mukakeun lapangan kerja mikir naon kumaha carana rumaos we plat pirang pengalaman salajengna atuh kalau teh bade tumaros naon dupi ieu di ieu tempat teh aya kuburan daya eueuh tapi naha kaula ungas-ingus bet bau bangke itu bahaya acung teh nu bau bangke teh acung kuburan acung di mana-mana aya kahayang geuning cekuru teh saha nu hayang cung teh ngacung ngacung lain acung belegung ngacung manu dihanap teh sok lilir geuning ai subuh ngaceng teh mah ai ngaceng masuk ku sabelah ning nyeri jadi lempang teh goreng pincang teh lain ngaceng pincang mah samara muncang samara mah teh apaan muncang malah buka puhu
Kebo balik ka Subang. Kebo balik ka Subang. Diudak we. Ku potonganana. Geus gede. Ai sampean ungas ingus naon? Aya bangke di dieu. Bilih salira teu persanten urang cokot ku kaula urang cokot. Gali di tempat lempengan-lempenganana. Geus ulah sia. Teu meunang gula gali di dieu, gas di dieu teh deuleu. Diganggu mah. Kumaha lamun biji gas? Heh? Oh, naon di dieu mah aya sugane atuh. Bangke naon gitu bisi ieu mah ulah naon sabab ulah naon sia molotot ya jelema teh molotot kawas mampu ngalawan aing sakieu naon buka mata heuh kali ku aing batak aing Aduh. kuman sia ku aing diparud sia aya kasang tukang lapangan nyarek di cokot naon sabab aing apa di tempat teh aya bangke anu diteuk-teukan dibejakeun untuk dibejakeun ruksak sia we ngadonong tun Raja Wisuna sampean Doh, yang gara-gara apakon wani marang ngaku para wani teuing ngapakulanang bener iya batur iya ayo kepung tingker ulah ngejat ieu jelema iya ayo kepung supaya mah lain urang yang ujung-ujung ngajak pasea wae lain ngajak pasea bejakeun kuburan saha di dieu teuing aing teh nyaho teu mungkin lamun kitu carana maksa sia ka yupas anjir maju sia hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing ya antara tukang main bola ieu jelema bisa nyata. wait ya nepi ka refleks kitu euy Asep Dayat baheula. wait sok sia wait anjir dijeblak aing Kade atuh. wah silaka bensin aing eueuh makanin jipo Kebayang pira bensin. kemana rag-ragna nya naon jipo eueuh boga kitu nya tante alah Gusti Nu Maha Agung dupi kulon mana nya Tuh kulon. lieur meureun aduh itu kisah-kisah wayah kieu cing baru rinyai meureun Baru rinyai panonna meureun. Gusti Nu Maha Agung Buah-buah. buah aing cerek paeh teh aduh Buah pondok umur. alah hiji sia tah Cita. sok wah batur nya ayo ayo What?
kekuatan ya budak ya. Hebat eta jaketnya aing lamun eleh teh dicokot ku aing. Halus. Lain jaket saya teh dijul. Naon kulit aing. Wah, teu mungkin. Wah, teu mungkin. Pasti ieu tina orang sanca ieu. Jaket kan mahal. Wah. Allah. Wah. Nepi kunaon, nepi ka beuri. Asaan kurang aing sia. Aduh mata aing teu dulu. Dulu rara. Wah. Naonet mata aing merem di kumaha. Allah. Sia. Wah, teu lolor. Aduh. Tubah. Kurang aja, kurang. Aing minta keterangan bener ieu aya mayit di dieu teh. Dijawab henteu dia nyebutkeun henteu na gedek-gedek sia. Aya patula patalina nyaho. Bisa jadi. Ampun lah. Nyelek kana angeun hayang utah. Aing teu boga nya kan. Aji. Na baru kanaon dari utahnya. Ampun manusia. Udang. Lain manusia, aing bener orai. Ampun kaulah teu ninga. Teu nempo naon ieu poek merem ieu urah aing. Nyek srek jeung pahang deui. Heuh wayahna. Sok bejakeun, ku aing dibejakeun, hayang salamet mah. Ku maneh bejakeun lamun hayang salamet, tapi sabalikna hayang cilaka, hayang paeh. Teu naon. Aduh. Pilih hiji. Ya benerna memang ieu teh rahasia. Wah, bejakeun. Bejakeun. Tapi kaulah cagerkeun heula. Bener. Cager. Waduh. Dek. Udang aja. Teu eling deh. Bakat tingku nyeri dah. Heuh atuh seueur. Ngejat, lompat di udag we. Aduh, ampun sarden. Naon, sarden. Udah di kaula mah nyebutkan uke teh sarden. Teu make cis, henteu eta mah. Deungeunna atuh. Saha salira antarja aing. Kuburan saha di dieu? Kuburan saha? Sok sana dikubur di dieu cenah ya. Ya kuburan jelema sabenerna mah kulan. Jelema leres. Saha nu dikubur? Sababna eta layon ditek-tekan naon? Alah, geuningan uningan di mana salira apa aing? Alah, silakan. Apa rahasia teh ye teh? Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae. Ciduhan deui beuh nyadenna kumaha. Kalalabur batur-batur kaula sok bejakeun. Asa kaula salametkeun we heueuh. Terus disalametkeun cenah. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana aya moal sok bejakeun. Kalaresna mah eta teh memang jalmi kengeng neuktekan. Saha? Nah, saha? Luh, kelanan anjing. Aduh. Bener was. Ke ulah wakan dicarehan. Ampun jeung ieu aya pujit nolol aing. Ade mikir apa? Atuh pae sia pujit nolol mah cing cabak. Sabak. Tapi nah geuning beye Tong dicarehan. ngisingan maneh manusia. Oh. Kakasihna ieu ieu anu di ruang di dieu ieu Samba Purwagat. What? Saha? Raden Samba. Kakang Samba. Mohon ulang. Moal di naon terus. Samba Purwagana leres.
eta teh jelema ti mana Samba Purwagana teh putrana Gusti Bathara Kresna. Allah wah tubah ya kunaon Aden lanceuk aing teh kunyuk ulul adina kusaha ditandasana kusaha kurayina saha nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma. Wah, edalin. Hei, kemana? Ini tinggal ieu. Baru rek luncat aing ini. Tiasa abdi hayang kieu heula ka nya Kawalungan. Di dinya we kieu mah. Dong di Di dinya. kabur. Alah, jadi kareunang kieu aing ana. Temenang ngejat. Kakang Samba. Ku Prabu Nalaka Suraboma. Leres kaula teh piwarang ngajaga di pasihan lahan di dieu. Nalaka Suraboma teh eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalaka Sura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna kasaha nyaeta sateacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija. Waduh. Komo kadengen-dengen. Naon alasan? Sugan nyaho maneh. Naon? Alasanana pangna ditandasan. Kieu riwayatna mah. Tapi aden punten sok. Ai Gusti Bathara Kresna teh kagungan putra nyaeta Raden Samba ti Dewi Setiaboma. Leres. Tuluy. Ai raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung ramana teh teureun denawa ai putrina mah geulis. Dewi Setiawati. Dewi Tisnawati. Terus. Nya ngalamar irama na putri teh kaitu dedeheus ka Gusti Bathara kulantaran putrina teh bogoheun ka Raden Samba. Nanging sumping ka nagara Dwarwati atoheun ai Gusti Bathara maboga kagungan besan. Ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Samba cenah Samba daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna ari Raden Samba teh nyeungsirikeun dumeh ningali pimitohaeunana teh buta komo cenah meureun anakna bapana buta alim cenah amaah isin panginten Gusti Bathara teh ku pibesaneun disarekan lak-lak dasar Samba teh diusir carita nama ku Gusti Bathara tuluy nya kulantaran isin kagungan putra we hiji deui tinu anom tisa ti Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija dihaturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Bathara kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teu tah ka putri nagara Trajutisna nyangahkeun cenah kumaha ama we sakira-kira pimajengeun mah kitu diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek itu purun ieu daek tikahkeun we gancangna carita lami tilami sareng sena ditikahkeun teh nya
Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana tuluikeun cenah ieu kerajaan ama jadi we raja gentos namina jadi Prabu Nalaka Suraboma. Roy. Ari garwa natos kakandungan 7 sasi sumping we saha teh sama Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna pada silaturahmi cenah masilaturahim hayang panggih boga adik geus kawin jadi raja oge jadi raja ya atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulu pada negara Kendasa kasono mana cenah tuang garwa teh ayi caur sama teh sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti ngajenghok Raden sama teh kaduhung ditampi geuning geulis tah kitu cenah ayi sabenerna ieu tuang garwa teh salaresna marek dikawin ku akang tadina oge wayahna we rek dipenta tuang garwa teh saur saha teh saur Raden sama pantes atuh Bos kana bolu eta pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we kawas kana air loji batu aturan Dewi Tisnawati na teh alim cenah tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa sate Raden sama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija nya eleh saha teh Raden sama kulantaran keheul panginten dicacag jadi ruang di dieu kitu riwayatna mah wah Batara jagakeun sadaya-daya tak mun urang laporan atuh Kakang jeung Karama Batara nu mawi nafsu atuh da panginten geus sakitu we nya kaula rek indit ai kaula kumaha teh cager sia amit tuh jadi ai keungeun di dieu ai kaula bebas hukuman moal naon tenang aing dek balik mangga atuh wilujeng sawi wangsul kalau indit alah tuh bungkus kunaon ieu layonnya walah eta we sugan bulan daun cawe heula aja daun cawe rada ageung wah Batara ieu layon tuang putra anu teu aya teh lami wah geuning parantos jadi layon nyangakeun bobot pangayon timang trajo abot enteng di salira ua bade dipantun ka nagara Dwarawati wah silakan dulu mua tulus aing ngebon jadi dieu rahasia kabongkar wah silakan dulu geus kieu mah tenan ya alah ampun Gusti bade nguningakeun aya kajadian anu aneh aya naon eta aing mah jebrot teh nyiduhan walah nepi ka teu elingna amit-amit lah aya kitu jelema tah luar biasa kejadian sumohon bulan Come on.
Sairang madadi sairang dina salasi sairang dina salasi ngajentul hanteu tumamu ngajentul mah hanteu Pangeran nulas asih Rasul panutup ning ilmu hiji sareng hiji sabaraha Pangeran nulas asih Rasul panutup ning ilmu Gernya Bos Gunawan Rasul